Pamirsa tepang deui dina pidangan nyiar luang di Tangara Pasundan. Pamirsa sadaya tiasa naroskeun ngayeban atanapi ngadugikeun kamandang ngeunaan segala rupi perkawis Kasundan upamana wae basa, sastra, sajarah, seni oge budaya Sunda. Dugikeun wae patorasan teh ka redaksi Bandung TV Jalan Pacuan Koda nomor 63 Kota Bandung. Oge tiasa telepon dina waktos Tangara Pasundan 022-72-142-4 atanapi direct message ke Instagram Bandung TV 38 atanapi email ka redaksi @bandungtv.tv. Karasan parantos sumping ka studio Bandung TV disagedingan simkuring Ibu Dr. Reti Isnendes M. Hum. Anjena salah seorang dosen Departemen Pendidikan Bahasa Sunda UPI FEBS UPI. Lian dikitu Ibu Reti oge salaku salah seorang sastrawati anu karya-karyana dicitak dina wangun buku. Samalah sawatara karyana kantos didamel musikalisasi sajak anu dibendel dina kumpulan sajak Kidang Kawisaya ku Tangara Bulan. Kiwari kapeto minangka ketua patrem atanapi paguyuban Pangarang Wanoja. Hatur nuhun Ibu Dr. Reti Isnendes M. Hum parantos sumping ka Bandung TV. Sami-sami hatur nuhun tos ngulem. Kumaha Mang Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Reti anu oke gaduh nami pena Cireti Isnendes. Kalintang aktifna ngahiap wanoja sangkan icikibung dina dunia sastra, boh carpon, boh sajak jeung sajabina. Patali jeung eta dina pidangan nyiar luang di Tangara Pasundan dinten ieu simkuring sareng Ibu Reti baris ngaguar ngeunaan wanoja dina sastra Sunda. Sapertos kumaha Ibu jenglengan wanoja dina sastra Sunda kiwari. Hatur nuhun patarasanana. Kalungguhan wanoja dina sastra Sunda aya dua. Kahiji wanoja minangka tokoh sastra, sareng kadua wanoja salaku penulis sastra. Eta dua kalungguhan silih pakait, tapi oge tiasa misah gitu ya. Dina hartos henteu sadaya wanoja Sunda tiasa nyerat karya sastra, tapi wanoja Sunda digambarkan dina karya sastra. Hubungan-hubungan tadi di masyarakat Sunda utamina sanes lahir ayeuna, ya, sanes lahir ayeuna, lahir tina belah batu gitu. Nanging tos ngelangkungan waktos-waktos anu kalintang panjangna mangabad-abad. Parantos uning pan aya tokoh nu namina Sunan Ambu. Nah, Sunan Ambu hiji tokoh sastra tina mitologi Sunda, tina kosmologi urang Sunda anu kalungguhana kalintang luhurna, ya. Teras aya oge Purbasari Ayuwangi, aya oge para pohaci disebatkeun. Eta cikal bakal wanoja anu dicarioskeun terrepresentasi dina karya sastra anu buhun. Ya janten upami ayeuna aya karya sastra anu mesek atanapi nu ngalakonkeun wanoja henteu aneh gitu nya. Da wanoja ti kapungkur ge parantos ngalalakon dina karya sastra. Eta. Salajengna kalungguhan wanoja dina Pangarang salaku pangarang karya sastra. Upami anu kacatat dina sajarah mah dikawitan ku Ibu Lasminingrat, Ayu Lasminingrat dina tahun 1875. Anjeuna parantos narjamahkeun karangan-karangan oge nyerat wawacan, nya wawacan reusi anu kasep. Janten upami ayeuna urang Sunda aya nu janten pangarang Sunda tur seratan sae sareukeut kitu nya. Da memang atos tebih oge gitu lelakon anu kacatetkeun dina sajarah wanoja Sunda berkiprah dina sastra Sunda. Aya anu unik teh kalungguhan wanoja dina karya sastra Sunda. Dina karya sastra Sunda upami sumender kana pase kengeng Pai Prosidi nyata bihari kiwari sareng kamari. Eta aya pergeseran nilai-nilai ya sanaos gurat beureum nama aya. Sapertos dina karya sastra Sunda buhun wanoja Sunda ditempatkeun kalintang luhurna ya dina malih jadi simbol dunia luhur. Terus kehebatan-kehebatanna ditinggalikeun gitu nya. Kumaha wanoja jadi ratu ya sapertos Purbasari gitu ya. Terus
Purbararang oge ya janten ratu saat acan Purbasari. Teras dina sastra Sunda kamari terjadi degradasi kalungguhan wanoja Sunda teh. Wanoja Sunda apa namina teh? Asor kahanap. Asor kahanapnya sapertos anu dihinakeun kitu nya eta katawis oge dina wacan-wacan dina karya-karya sastra. Kunaon kumargi aya pergulatan ideologi, pergulatan politik lantaran orang Sunda aya dina kekawasaan kolonial sareng oge Mataram kitu nya. Aya hal-hal anu nyababkeun tokoh wanoja Sunda teu luhur deui ya, tapi janten janten asor gitu. Nanging dina abad dina fase kamari eta aya karya sastra nu judulna Wawacan Purnama Alam anu saur Pak Ai Prosidi mah mengrupi representasi pikiran orang Sunda anu sae gitunya, anu hade, anu ngalawan wacan-wacan aya gitunya. Didinya ditampilkan dua tokoh wanoja nyata Ratna Suminar sareng Dewi Pramanik gitunya. Eta dua wanoja teh gaduh kalungguhan anu ngawakilan kaum wanoja tur merjuangkan haknya dina eta wacan. Nah, kiwari dina fase ayeuna dina fase kiwari kalungguhan wanoja aya dina transisi pencarian jati diri anjeuna salaku wanoja dina nilai-nilai sosial yang berubah dan berkembang ayeuna nya. Urang kan ayeuna lebet kana zaman modern anu sadaya informasi terbuka tur oge dina sisi atikan gaduh hak anu sami sareng pamegat. Tapi dina karya sastra kalungguhan eta katawis wanoja Sunda berjuang nempatkeun dirina salaku subjek anu ngalalakon tapi gaduh kahoyong dirina pribadi. Margi naon? Margi nu ngarangna tos aya istri anu nyarioskeun perasaan, pikiran, budaya wanoja secara keseluruhan. Mohon. Lajeng pami kitu mah Bu dina amprona aya bentenah henteu si Bu karya-karya sastra anu dipedakeun ke kaum wanoja sareng pamegat boh tidak kasang tukang na atanapi warna na atanapi anu diguarna. Mohon. Kantenan. Son teraskeun kantenan aya bentena utamina dina perkawis bahasa jeung budaya. Bahasa teh alat medium anu dianggo ku para wanoja dina nuliskeunana. Margi dina linguistik oge aya nu disebut genderlek. Perbedaan bahasa wanoja sareng bahasa lalaki teh eta aya kitu nya. Anu kadua dina perkara konten budaya anu kapendak ku wanoja, budaya wanoja ya dicaritakeun ku para pangarang. Jadi wanoja mah aya istimewana kieu salianti nyaritakeun budaya wanoja pribadi sapertos ngalahirkeun, menstruasi, ngasuh murang kali sareng sajabina. Oge tiasa nengetan hal-hal anu sapertos pamegat ditengetan. Upami numutkeun teori Ardener mah wanoja itu aya dina tataran Y yang tidak terlihat tetapi mengikuti semua gerak-gerik lalaki gitu nya. Jadi eta teh katawis dina karangan-karanganana. Ari disebat mutu atanapi kualitas mah kayak ukuran-ukuranana nya ukuran-ukuranana. Secara umum sami penginten anu disebat sae pinunjul aya ukuranana. Wanoja oge teu kantun nya sapertos karya petingan Ibu Holiso ME kayaknya hadiaran cagepan ya. Terus Bu Amelia oge gitu nya anya di ujang jasa terus kantenan gitu nya. Dina sajak aya Bu ETRS kayaknya hadiaran cage nya salah satu dusim geuring kidang kawis saya pengen kita. Aya memang aya ukuran-ukuran anu engke tiasa dilarapkeun bahwa ukuran estetik atanapi ekstra estetik. Nah, ieu salesa mah seueur kenehnya patarosan perkawis wanoja dina sastra Sunda. Nanging saat acan urang ngaguar langkung euyeup deui aya pariwara nu bade kasagakeun.
Pemirsa masih dina pidangan nyiar luang dina Tangarapa Sundan masih disarangan ku simkuring oge Ibu Dr. Reti Isnendes Mhum anu ngaguar ngeunaan wanoja dina sastra Sunda. Ibu Reti oge aktif dina sosial media diantawisna dina Facebook, Instagram samalah ngadamel blog oge dina WordPress anu namina Reti Isnendes anu sina raket kana dunia atikan sastra dugika budaya Sunda. Satacan ngaguar langkung Ibu Reti naon sih pami patrem tehnya minangka ketua patrem mangga diguar ngeunaan. Nuhun. Patrem teh paguyuban sastrawati Sunda. Patrem teh upami tin hartos namanya eta tusuk konde atanapi tusuk sanggul anu dianggo ku wanoja. Wanoja mana? Wanoja petingan anu keluar tina sastra Sunda heubeuh nyata Dewi punten Citra Pitaloka, Dewi Pitaloka nya citra resmi atau Pitaloka, Diah Pitaloka. Eta patrem teh dianggo salianti hiasan nya sisi estetik oge dianggo pakarang nalika anjeuna patutunggulan di dayeuh Trawulan nya di buah batu terus pada uninya pengetan hal eta mah. Tah netes eta teh jadi simbol kekuatan disagedengeun endah geulis sae campernik kitu nya. Oge jantan simbol kekuatan para wanoja, jantan pakarang dari kaki warian, anu engke nyumorot karena kalam, karena kalamnya eta karena tulisan, tehnya karena tulisan. Jantan eta patali sareng ada ART, organisasi patrem teh gelar kaping 4 November 1982 di Parajian ku Ibu Popong teras anu panaratasna Ibu Tini Kartini, Ibu Ningrum Julaiha, Ibu Amiraksanagara di antawisnanya eta. Teras tidinya dianggo kempel kanggo para wanoja anu sok nyerat nu harita masih kena sakedik aya mung aya 18 jalmi saurnanya mung aya 18 jalmi anu sok midang dina Mangle tahun 82 ti tahun 60 deui ka tahun 82 jadi teu seueur pangarang wanoja harita ya. Terus dia Bu Tini Kartini harita ketuana lajeng ditema ku Ibu Amiraksanagara, ditema ku Ibu Naneng Daningsih, ditema ku Ibu Amelia, ditema ku Ibu Yoko Cuparma, Dr. Yoko Cuparma, lajeng simkuring nunraskeun estafet eta gitu nya. Didinya kempel para wanoja anu minat kana seratan gitu. Tapi profesinya merupi-rupi, aya guru, aya dosen, aya ibu rumah tangga, aya nu balanti kicalannya, aya pengusaha, sareng sagala rupina sadayana ngempel didinya. Teras anggotana ayeuna tos ngarekahan, aya kana 60 ya 60 anggota patrem. Tapi disagedengeun teh eta patrem oge ayeuna gaduh wadah anyar, muka membuka diri kangge pengipukan. Pengipukan disebat sirung patrem. Nah eta teh mun binih-binih teh margi di patrem mah aya sarupi syarat ya syarat anu teu aya dina ART mah nangi implisit gitu nya. Anu hoyong ngiringan patrem syarat-syaratna nyaeta nyaeta karyana parantos dipublikasikeun dina media massa nya saseurna 15 atau tapi 16 bade carpon. Upami carpon upami prosanya upami sajak 30 sajak gitu nya. Kunaon eta teh dispacaratkeun kanggo ningali keteguhan dirina. Leres teh hoyong jadi penulis anu bertanggung jawab. Tanggung jawab sa bertanggung jawab ka dirina, bertanggung jawab ka publik anu macan. Margi di patrem mah sanes wungkul karya diperdi sanes karya anu raresepan wungkul hanya obsesi diri gitu nya nanging aya tanggawalar ka masyarakat. Nah gitu. Jadi tina sirung patrem engke ditinggal kedah dilaporkeun atau teh abi atos nyumponan atos 15 ta ieu karyana dina mangga yeuna galura muhun atos dina media danes dina mass media media cetak seueur pada nama penerbit swasta teu diangkeun ku patrem kajabi eta atos dimuatkeun lah muhun hartosna didinya anjeunna berjuang untuk jadi penulis dan kana muhun dikenal ku masyarakat da urangnya saha wae ena mah tiasa ka nyetak we sing penting gaduh artos tapi tanggawalar anjeunna sebagai penulisnya di mana kitu nya
Ibu panginten anu satecangkan pamungkas pengennya harapan ibu ngeunaan tumuhna wanoja dina sastra Sunda kiwari terus kumaha perkawis kana regenerasi gitu. Nuhun, atur nuhun. Pemi regenerasi mah tos jelas panginten. Tadi terus gaduh sirung patram. Nanging regenerasi dina organisasi ieu anu rada gejeb deh gitunya. Margi kan sumebar tah anggota Patremah sanes ngumpul di Bandung, malih aya di Jawa Timur, Ibu Nita Widiati Epsa gitunya. Janten nurunkeun giroh Patremna eta giroh Patremna eta anu kedah aya kaderisasi. Kaderisasi. Margi anu anggota Patremah atos wanoh ti kapungkur terus macaan-macaan mangle gitunya. Aya naonnya aya ruh gitu anu sarua tina tulisan-tulisan yang dibacana tina kahoyong-kahoyongna janten anggota Patrem. Kanggo kepengurusan eta kedah kacangking gitu nya janten teu sapertos di Patrem ketua Patrem eta duwi kaina ditunjukna ku Ibu Tini Kartini. Tidak aya penunjukan gitu nya sanajan kitu hoyong ieu siga mampu ieu kedah mampu nanging senior ngiring nangtoskeun kanggo naon tadi teh ngajaga tanggung jawab karena tulisan sareng publik. Pami eta masa yeuna damelna kitu panggil berlakuna muhun. Dina ADRT mah mung 2 tahun. 2 tahun nanging teras dipilih deui saperti Ibu Tini Kartini punya telepat 8 tahun, Ibu Ami 4 tahun. Jadi dipilih deui. Ibu Yoke panglamina malih. Muhun nya. Pami telepat Ibu Yoke teh 10 tahun, dipilih deui gitu. Ibu Am 4 tahun betul lepatna, mohon tak gitu. Supados urang teh aktif teh naonnya Bu anu kedah janten kamana Ibu saran-saran Ibu. Supados anu resep kana nulis gitunya boh eta tina wangunna sajak, carpon atanapi esai panginten supados aktif teh kumaha? Mohon. Ari nulis mah pan proses mental nu kalintang panjangna nya. Janten teh deui salianti nulis. Jadi saya soyong jadi pengarang wungkul tapi teu aya seratanana gitu nya. Teu aya kahoyongna kanggo ngintun karya ka media gitu nya. Teu aya pun aya media sosial. Janten tiasa jadi wahana kanggo pembelajaran. Janten keneng Patremah sanes lembaga kursus nulis sanesnya nanging tempat kempalna para wanoja penulis utamina sastra Sunda anu gaduh pisi serang pisi nu sami gitunya bade anjeunna naon namanya teh nyerat di mana wae gitunya engke tos katawis ya karya-karyana sok diangkan ku Patrem. Mangga bade ngagabung kersan teh ngagabung sareng Patrem atanapi anggota sareng Patrem atos nyumponan syarat dialihkeun janten anggota Patrem dan resmi gitu. Mohon janten kedah nulis sareng nulis eta. Mun hatur nuhun Ibu Reti. Nuhun. Mugi-mugi ya tiasa janten pangrojong kanggo urang sadaya atanapi wanoja-wanoja nu sadayana pamirsa Bandung TV anu resep kana nulis, hayu urang nulis. Kumargi aya wadah anu tiasa ngangken anu karya-karyana anu tos lebet kana mass media. Mohon gitu. Sarta seueur keneh guareun perkawis ieu nya wanoja dina sastra Sunda teh nanging waktosna samporet pisan. Urang pungkas deui ka dieu wae nyar luang di Tangar Pasundan sareng Ibu Reti. Hatur nuhun Ibu parantos dugi ka Bandung TV. Begituna kanggo pamirsa anu gaduh patarosan ngeunaan kasundaan tingawitan basa, sastra, seni, oge budaya Sunda tiasa didugikeun wae ka redaksi Bandung TV di Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Kota Bandung atanapi nge-email kana redaksi@bandungtv.tv. Hatur nuhun ya Bu Reti parantos sumping oge ngawaler sakumna patarosan ti pamirsa Bandung TV sadaya mugia tiasa nambihan pangaweruh sarta ageng mangpaatna kanggo urang sadaya. Mugia dina dinten Salasa mingguan payun tiasa tepang deui direncangan ku ahli-ahli sejena kanggo ngawaler patorsan ti pamirsa sadaya dina pidangan nyar luang di Tangar Pasundan. Pamirsa ya saurti sepuh urang sing emut kana purwa daksi, purwa wiwitan daksi wekasan. Mugia janten nyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan is pangampi Tangar Pasundan sim kuring pun Elbino Fitri, sejamit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Benar Ibu.